Barudak dini mah yang nu hasem-hasem kadang nangeunanya panas-panas ieu. Ici ge ieu keur pusing kudu ngala jeruk dinu teh ija. Hayu urang bae ngajalet kana teh ija. Hayu. Tapi pang pijitkeun ini ge rasana para regel amat. Sebelah mana? Sebelah dieu. Wah. Karasana ngeunaheun amat dong tukang pijit bae. Yo, Wow, congratulations. Neni oge kunaon bisa hareunak kos kieu. Oh, pugu keur peuting neuleuti pisanatron. Astagfirullahaladzim, itu salah nontonan Smackdown. Nopi tama lain Smackdown. Atuh eta si Naila keur peuting digegel ku buaya jeung si Digo. Dina pilang sanatron. Lain sanatron ini sinetron. Oh, sanati. Naon sinetron. Geus lagi pijitan aing ieu. Oh, si Neni. Nani kunaon? Iya, asup angin para regel gladi tuh gara-gara neuleuh sinetron keur peuting sampai jam 9 hiji. Astagfirullah. Ini sampai episode baraha. Salapan episode. Wow. Tapi urang mah cenah ka ditu bae garieun. Kalau nggak saya gardu. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Ini buruk ya. Jendela picun. Jeruk urang ka mana? Orang-orang tadi ngalah jeruk. Bukan ku si Neni. Kan bagi ku si Neni. Si Neni. Ku buaya, ku serigala. Oh, ang tadi poho. Lain Smackdown, Nancy McDonald, lain sinetron.
kasih buat kalian semua yang telah nonton. Jangan lupa mampir ke Di subscribe, like, komen, di share, aktifkan loncengnya bro. Terima kasih.